bangunan bertingkat sok areuteut nyaraya. Om di Pulau Bata kan di tanggal asam tanya di Pulau Bata orang ke Pulau Bata eta tanggal asam kan sebar asup. Lamun pukalur mun penting bodas eta ku kuntul. Yang dihandap mah ngampar taina kan. Nya kahanana dan mangkat balik deui ngising deui kan gitu. Eta ngaranna amatil balwa. Balai anu geus bisa dihindari. Wa qadiyatu kalamil majmu' al afwanu fi sabi wa badan aidon. Dina kitab majmu' mah ya dihampurana tai manuk anu loba teh kalengna syukurina tempat wukul termasuk kena baju kena badan ge teu naon. Bersolat kayak singan manuk kan pamana. Walayu pajang tadi hampura anda ariel pari walau ya bisa nalalajah. Nah. Tapi dina lebah tai berit mah berit oke kan mengisi loba muruluk. Tadi hampura tai berit cenah sanajan garing menurut kaul anu boga wajah. Lakin atas Syekhuna Ibnu Ziyad tetapi menurut fatwa Syekh Ibnu Ziyad kabadil mutahirina seperti fatwana sebagian ulama mutahirin bil afil anu tai beureuge jana dihampura. Ya, geus balai kan ya. Ieu simpul lupa ya, aya cara kau ada pakai sapu gitu udah tapi bang. Sah salatna dihampura tesa najis. Tapi lamun eta anu meper teh numpang ka urang ya kanu teu meper ya numpang ka urang maka eta anu katumpangan besok tesah ya wala tasihut sholatu man tesah sholat hiji jalma hamila mustajmiron anu mawa ka jalma anu cebokna meper orang sholat pagigir-gigir ya jeung jalma anu cebokna dilap. Barang kertahiyat akhir teh itu teh numpang ka urang pimpinan teh sabelah. Barang batal eta. Sabab kasunana mawa najis. Da dihapura sote keur pribadi manehna. Jadi jelema anu cebokna dilap eta najisna moal bersih 100%. Tetep aya sesana ngan keur pribadi manehna dihampura. Lamun numpang ka batur mah teu. Kasuna bawa najis itu. Hayawanan man fadhihi najisun atawa eta jamanu sholate mawa hayawan anu yang taina bebelepet aya najisan. Bebelepet aya najisan. Ieu manuk mencret lamun ngising kan sok nyesa kan dina liang taina. Dina buluna ge sok ngambai kan aya ge sarua, kucing ge sarua kan. Eta kana keur salat, eta salatna datang. Ya kecuali lamun dipicen hari takena gitu. Imam manuk teh tetep digebahkan kurang karena naon? Dari picen hari takena. Amuzakan gusila mazbahu dona jopi atawa salat ya mawa hewan anu geus meunang mencit itu anu dikumbah teh ukur beunna wungkul beuteungna mah henteu sarua eta ya. Mayitan tohiron atawa sholat mawa bangke anu suci. Kadamiin masa makin seperti bangke anu suci teh bangke jelema bangke lauk. Lam yuksa batinu jero beuteungna teu dikumbah. Jelema suci kan ya. Ai beuteungna mah beureun jero naik kana najisan. Jelema maot bangkena suci. Tapi ieu jero beuteungna lamun can dibersihan can diberdonan.
kena najisan. Namun sholat bari mawa nu kitu eta teu sah. Atawa sholat nya ngantongan lauk bagena suci tapi nya beteungna can dibersihan beunai kena najisan tah tai lauk. Gitu. Eta sholatna sarua teu sah sabab mawa najis. Abaidatan muzirotan fi batini ada mun atawa salat mawa ento kacingcalan anu jerona getihan. Do kacingcalan geus getihan. Do kacingcalan teh anu moal megar. Tapi geus rupa geus jadi getih. Pandok teh mun tadi nama boborasna jeung kokonena ya. Lamorek megar mah gitu jadi sato, jadi hayam lah. Barang berubah teh jadi getih. Pokos orang kan jelema tina mani. Tah manina berubah kan jadi getih. Kadituna jadi daging kan. Sarua endog oge nya tina endog boboda saja kokonena sami me jadi hewan teh jadi getih. Ya daging calang ya enggak jadi getih ngan burung gitu jadi hewan. Eta lamun kabawa salat teu sah salatna sabab kaasupna salat mawa getih najis. Wala salatu qabidi tarfin mutasilin binajisin jeung teu sah salat jalma anu nyekel karena tungtung tali anu antal karena najis. Nyakal ima nyakal. Itu nyakal mana tuh berarti? Da orang kayak sholat dina karpet, kadang-kadang dina karpet bagian saja main najisan kan gitu. Dan naon. Tapi lah mau dicekal mah karpet nata. Ya karpet karena najisan kurang dicekal ya. Eta ente demenan sabab kaasupna hamlu gitu mawa tasna mawa wa ilam yataharab biharokati sanajan ye najis teh di mana-mana orang berubah nalika salat teu ngilu robah ku jauh-jauhna gitu ku jauh-jauhna bade ngangon be-bena di talian salat lohor di pangangonan ceklannya tambang nate, itu mana kita di ceklana, ya sebab kasubna hamdu mawa. Dulu nak kumanya ditijak dulu, ada ditijak mata orang ya, lamun sholat, ditukang biarkan tempat, pakai sendalnya boleh dipakai, ditijak, sendal pakai tapi kan ditijak, maksudnya ulah diselop gitu. Kalau diselapkan sendal meren hadapna aya najisannya ya. Orang rek salat lamparan sendal orangnya ya ditincak gitu. Ditincaknya maksudnya entong dipakai entong diselapkan. Tincak kan. Lamun dipakai mah diselapkan kasupna hamlu mawa. Gimana gitu mah. Oh najis. Katakan jana Raja Arab datang jana kalau di kapal salat pakai sepatu. Ya benar tuh sepatu raja tuh mau dicapai kotok mana ya pak ya malah sendal orang mau sendal orang kayak najisan cara sholatnya gitu ditincak bahwa wungkul ulah diselapkan oleh ada pakai sepatu oke ada suci mah tidak naon kudu dibuka pakai apa pakai kaos kaki gimana kan sholatnya laki oke itu pada makruh doang. Babun la ro'a ma yuridu sholata